Kanjeng Nabi Isa keur liwat aya jelema keur nyiram anggur. Nyana nanya, ya Nabi Allah Isa ka dieu aya naon? Coba kula pangdoakeun ka Gusti Allah bere cinta segede sireum ateul bae, segede zarrah. Cek Kanjeng Nabi Isa moal kuat. Pangmentakeun atuh ka Gusti Allah segede sapotong zarrah bae, sapotong sireum ateul. Sapotong sireum ateul ge asana anjeun moal kuat, saparapat sireum ateul we coba menta cinta ka Gusti pangdoakeun. Ngadoa Kanjeng Nabi Isa, ya Allah ya Rabbi. Gusti Allah aya hamba Gusti anu jadi bujang di hiji jelema nyana hayang boga cinta ka Gusti mun hiji zarrah masana moal kuat jasa setengah ge moal kuat dibere bae saparapat Gusti pangmerekeun. Mangga ca Gusti Kanjeng Nabi Isa indit nyana dibere ku Gusti saparapat sireum ateul. Begitu asup ka jero hatena cinta ka Gusti Allah ku saparapat sireum ateul, neuleuh tangkal korma sakumaha kocomberan, neuleuh nu bogana sakumaha maung, neuleuh pamarentah iblis balulu cak jana imah kudu indit cak jana eta dibere cinta ka Allah ngan sakadar saparapat sireum ateul. Indit jana ka gunung dileuweung sorangan bae zikir ka Gusti indah jasa seuri sorangan. Nikmat cak jana mentek besi aya salaki ibu seuri sorangan sing ade eta kagerogolkeun tah mah. Nikmat amat cek kena ibadah ka Gusti mangi peuting teh sejuk jasa masyaallah nikmat ibadah masyaallah eta ngan saukur saparapat. Kanjeng Nabi Isa liwat deui ka dinya ka mana ieu nu sok nyiraman teh eueuh nanya ka sekitar eta ai jelema ieu ka mana edan cek urang dinya nya mah edan tuh bejana mah di gunung. Langsung menta ka Gusti pangbukakeun hijab Gusti abdi supaya nempo jelema eta dibere dibukakeun hijab di luhur gunung di guha sorangan we sampeurkeun ku Kanjeng Nabi Isa. Assalamualaikum teu ngajawab nyana endahan seserian we Allah cek Kanjeng Nabi Isa assalamualaikum Allah ji bener edan ieu Allah belakang coba assalamualaikum ana Isa alaihi salam Allah ieu mah kudu lapor ka Gusti cek Kanjeng Nabi Isa ya Allah ya Rabbi baheula ieu tukang kebon kemudian minta didoakeun supaya dibere kitu mahabbah ka Gusti sahiji mah moal kuat setengah moal kuat ieu saparapat kok bisa kieu aya wahyu ka Kanjeng Nabi Isa lamun aya mahabbah ka aing teu kadenge sora makhluk nu kadenge sora aing doang teu kadeuleuh ieu dunia nu kadeuleuh ngan aing doang moal karasa segala rupa nu karasa ngan aing do andai kata dipencit ku anjeun wahai Isa moal karasaeun andai kata ditembak ya moal karasaeun tetep we Allah kitulah jelema ahli Allah tah lamun nu kitu cek Gusti Allah geus cekelan nagara lamun nu kitu geus cekelan pasantren mun nu kitu geus cekelan lembaga lamun nu kitu geus cekelan berbagai kitu perkumpulan di dunia aman cek Gusti Allah nagara tah urang teh aman coba jang pi bupati nu seserian bae cek da aing teh nu seserian atuh nu seserian ge seserian naon tuh mah tah hese mantap ge masyaallah urang di penghujung dunia di penghujung waktu di penghujung tahun di penghujung aduh geus juruna jasa ieu teh hartina urang masyaallah jasa nyaritakeun nabi mah teu aneh tapi nyaritakeun wali mah sesuatu nu aneh nyaritakeun ngaji mah teu aneh nyaritakeun zuhud mah sesuatu nu aneh nyaritakeun berbagai pendidikan mah teu aneh tapi nyaritakeun thariqah mah aneh nyaritakeun qanaah mah aneh. Sebab kadang-kadang ayana di jelema beunghar, kadang-kadang ayana di jelema gagah. Syekh Abdul Qadir gagah jasa jeung beunghar. Imam Syafi'i Kutubul Auli di Autad gagah jasa. Imam Syafi'i gagah jasa jeung beunghar. Imam Ghazali Hujjatul Islam. Anu manehanana luar biasa kitabna Ihya Minhajul Habibin dan lain sebagainya. Bari jeung kakayaanana
eta sungkunan ti Gusti ahli Allah teh seperti kitu. Abuya Cidahu sugih luar biasa. Apa pernah mentolelir? Apa pernah neuleuh kana kakayaanan? Henteu pernah. Hiji be Allah. Hese lamun geus ahli Allah kos kitulah. Insyaallah ke kula nyaritakeun tipe-tipe wali Allah. Aya anu hina kadeleuna, aya nu gagah jasa seperti Sidina Ali. Aya wali-wali Allah, aya nu sugih jasa seperti Abu Bakar Siddiq. Aya anu piawai Sidina Utsman, wali-wali Allah. Aya anu gagah Sidina Umar. Terus diteruskeun ka dieuna tipe-tipe teh moal kaluar ti tipe para rasul jeung para nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Waliullah teh aya nu gagah bae perangna, aya anu capetang bae ngomongna, aya anu nyarekanan jelema bae, aya anu cicing bae di kamar, aya anu waliullah lelempangan bae. Gitulah Allah nyiptakeun ketegeran dunia melalui wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyalah jelema nu geus sepi di jero hatena tina dunia jeung makhluk, tina setan jeung nafsu.